Supret. Kemana si Sobet? Ngelol-ngelol itu. Hujan kieu. Aku duluan tisu-tisu ke sore kieu. Terus putih ya kayak jam 12 mah ya. Udud eueuh, duit eueuh. Kemana si Sobet? Kira-kira aku ditangni sekali deui gitu. Yang lain sekali dia. Oh iya si Sarbete dengan kapangi. Wang, Naon? ampura Aduh, sakarit ka dia tuh. Tiup ka dia. Aya naon ka dia, Wang? Ya urang teh mandak ka dieu teh nyameureun lagi duit ka maneh. Duit naon, Wang? Ya aing mah lagi ka dieu teh duit mongkok. Heueuh, Wang, saya tuh teh poho. Oh, mana mau pohoan? Dekeun atuh teu meuli udud. Yo aya. Mana dekeun? Ampura teh sawareh heula, Dan bukan ieu, empuk. Sakieu mah kumaha menang sabungkuseun. Aing teh mopok di maneh teh kurmanu kunaha 85. Kerubur kedahar ge Allah mamahi sakieu mah. Aing mah bae arah panggilan urang teh dibikeun kitu ka imah maneh tuh. Baca baladi kita perlu deui untuk kau sedikit agak lengang. Ampura Wang, itu kita lagi. Bae lah, urang rek balik dah. Assalamualaikum. Salam. Ya, Be. Bek naon? Ya, itu sarioskeun. Oh. Mama selamat. Selamat. Bentarnya, Mama. Nah, dia calik. Penawat naon dah dia? Kieu abdi teh katitipan Di si Abah. Oh. Kieu atos ieu nu kirang mopok. Oh, Lihat kamari. oh ti obet. Mun Oh, ieu masa kieu duka da abdi mah katitipan. banana? Benya bener sa kieu. Piraku sa kieu si obet teh tuh mere nyapur manu. Nya teu dibere kejo. Kabalegan barang bere teh. Aing amot atuh, duka atuh. Da masihana ge sakitu. Da suruh Mang Obet teh dia cenah pangmasihkankeun. Bener tega si obet euy. Mere sa kieu. Mahikana naon ieu. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, obet hirup maneh teh euy balangsak teh. Bejakeun ku maneh ka si obet aing tah hayang dimopok di manehna. Teu sudi teuing. Bikeun deui ka si obet. Teh urang isukan ka imahna. Jig bikeun deui Atuh ket pamit di wartos ge ka Mang Obet. Jig kayak urang isukan ka ditu ka imah si obet. Kayak wani esek-esekeun jig grupnya. Mohon. Cok dari temen duit titipan. Nah, si obet teh ka dieu kunaon? Duka tah siga namanya kitu teh awe ieu Teh era sebenarnya nya tiga nama. dia bejakeun. Nya mun. Mun atuh abdi pamit calanya. Nya. Yang ke di wartos Ya, abdi. wartos. Nya nun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si obet mere duit mopok 2000 perak mahikana naon. Aing terbalang sakit teh. Udud eueuh. Kekuranganna mere 2000 perak mahikana naon kerkejo ge beureun mamahi ngelukur mahi 2000 perak meuli udud sabatang beuneu. Anjing sedih. Gawe di pabrik di lockdown. Bupati ka sawah kuli mopok. Manya
nya di beli mopok dibayar 2.000 perak tengenah tuh kena hati urang nali atuh euy. Piraku nya pirakeun teuing. Nya lampah teh. Aing bingung bae nang teuing. Beli mopok dianyuk mayar 2.000. Tapi jelemana gua datang ka imah. Gara corona gaji dibikeun anu mayar 20.000. Nah, mikir atuh gawe di sawah teh dari ipuh atuh. Uli mopok tisu-tisu ke diri nu karohor teh. Manya kudu aing ngararata di teh suditing najis teuing. Ngararata di sawah maneh nang kudu dibayar 2.000 perak mah. Helaan najis kan mah dicacang da galang si sobet kok belum gitu. Musimkeun mere duit 2.000 perak mah udun sabatang. Geus aya mereka maror aing pusing-pusing teuing. Mang. Wakwau, Mang, wakwau. Bakok naon? Anjing tikon yo segala. Bakok naon? Ini harus ruas kieu dieu mang ya. Nah, ai emang kumaha nitipkeun duit kita mopok ngan 2.000 perak jadi abi kacarekan ai emang. Tah mang tempo orang jadi kacarekan ai emang tara balik mau duit 2.000. Salah nyokot. Yang euy, ampura kitu ke si wakolnya. Ieu meureun duitna teh. Tuh, ieu paingan. Poho. Atuh ai emang. Baiklah isukan dewe ka si wakol mah. Atuh. Kan bae emang lah da isukan si wakwau dek ka dieu da tadi amok-amokan meureun panas meureun dibayar 2.000 bae da si wakwau dek ka dieu tadi ge dicarekan abi nireuwas Nya wios atuh si wakol ber ka dieu mah. Kumang endingna ditungguan we. nya tuh. Geus kitu mang lah deng dek ulin heula ya malam mingguan kapokna geus nungguan mang ngadoreksakeun we kakak dicarekan urang